Cahaji, aya anak Cahaji sekolah nanti ke mana? Ke negeri atau ke swasta? Lamun anak Cahaji dek di sekolah kena ke swasta. Tengsi lah Cahaji ku babaturan sosialita Cahaji. Lamun anak Cahaji di sekolah kena di negeri. Apa kata dunia? Secara anak-anak eta kabehanana sekolahna di swasta. Oke dikirana Cahaji kesanggup bayar duit sekolah. Ini sombong pisan Cahaji. Lainnya sombong nih. Tapi cek batur lamun anak orang di sekolah kena di swasta. Oke anak-anak orang eta leuwih pinter gitu lain sombong. Oh nya we lah. Tadi halaca sakedeung. Naon sih Cahaji? Urang ieu keur boro-boro da ka warung hareup heula. Enggeus kadi heula sakedeung we. Naon sih Cahaji? Li heboh pisan. Anak ece dek di sakolakeunna ka mana? Ka swasta apa ka negeri? Ka negeri. Ih, ngeri. Nah, di sakolakeun di negeri, di swasta lah, abeh leuwih pinter. Naon maksud Cahaji? Jadi lamun anak urang sakolana di negeri, jadi anak urang teu bisa pinter. Deka swasta, deka negeri, eta teu ngajamin Cahaji. Anak urang bisa jadi pinter. Anak Cahaji dan di sekolah kena ka swasta anu paling mahal, anu paling terkenal. Sajagat raya oge, tapi ku Cahaji lamun teu diajarkeun deui di imah, terus di imahna asik we main HP, main game, nya sarua wae. Moal pinter oge. Jadi Cahaji ulah sok ngabanding-bandingkeun sakolahna. Deka swasta, deka negeri, eta sarua-sarua wae. Nah naon oge tergantung orang tuana jeung anakna. Cek ngomong we lah teu boga duit. Keur nyakolakeun anak ece ka swasta. Enggeus lah Cahaji. Capek abi ngomong ka Cahaji, percuma. Cahaji mah ieuan. Geus heulanya nih, urang dek hareup heula, percuma ngobrol jeung Cahaji mah moal nyambung. Hayu Nisa. Nya, Ceu.